Cing, sok. Kumaha abah nempo pangabisa maneh. Engke, Bah. Ngambah. Sebenarnya mah abah teh geli nempo banget di dinya teh. Garo, Bah. Tapi da kumaha deui geuningan. Nyaah abah teh. Siga kanak embe. Geus kieu ge, ya. Tempokeun abah ya. Sok. Barengan. Pemanasan heula, heuh. Sep. Heuh. Tuturkeun ke head. Heeh. Sep. Tuturkeun ari maneh. Mah silat muda kitu patuh. Maneh mah cicing moal nyaho. Sok tuturkeun. Kayak deui nya. Sep. Sep. Tah, leungeun kenca kieu. Sep. Katuhu. Tah, geus kieu teh ajeg kieu. Sep. Sep. Duanana leungeun kieukeun, heeh. Heeh. Ka katuhu 2 kali kieu. Ah, gitu. Enak ka kenca. Heeh, kerasa panas teu? Panas. Heeh, mata nangis enak membeli kopi lah. Aduh, panas. Sok sabaraha? Beriji hayang dewek oge atuh. Apal teu? Cai Ibah. Oh, heeh. Heuh, jik pangmalikeun kopi ka Cai Ibah. Cai Ibah salakina Kang Pepeng. Pamajikan Kang Pepeng. Heeh, pamajikanana hampura Abah, poho. Heuh, jik meuli jik cek Abah gitu. Cek Abah nganjuk. Heeh, nganjuk. Eueuh ka era boga deui. Jik. Heeh. Gua beri. Capek. Hayo we ditetah latihan. Tapi kan kepoho dahar. Berang teh dahar, sore teh dahar. Ngan isuk-isuk we sarapan menang 3 piring. Eta ge kupat tahu. Mana si Abah euy? Bro aing datang euy. Si Abah api-api ah. Halus jangan gitu tah. Latihan sing rajin. Kayak ku Abah mun aya kejuaraan Polda orang ngasupkeun. Porda meureun Bah. Nah, maneh budak leutiknya naon. Abah pengalaman. Cik, Siapa? Abah yang nempok. Jurus ngagebah hayam kumaha? Ayeuna Bah? Nah, isukan gitu kuna naon lah. Euy nya satu Bah. Ayeuna atuh bobel. Cenah cek Abah isukan. Karunya nu nonton nungguan isukan mah. Siapa? Ngelikan Bah, geus canggih ya nama Bah euy, nikah. Dipunten ku Abah, bener. Wah. Ai maneh, make tanaga atuh. Uyuhan eta hayam digebah kawas kitu, tengelelan ke maneh. Untung teu bari ka dahar cikeun oge. Can dahar Bah. Kan sarapan. Euy. Tempo Abah ya. Contohan. Sok, Bah. Pilik-piliknya kade. Dijamin tah eta hayam ngabur. Moal ngendog deui. Sieunun Bah. Lain sieun, hayamna jalu. Aduh. Ya itu moal ngendog atuh Bah jalu mah. Insyaallah mah. Ya wae lah. Geus lah. Mending ge urang diukla istirahat. Aya pi obroleun Abah. Yuk. Lah Bah. Obrolanna penting teh, masalah duit lain. Penting teu pi duiteun teu. Alah, ya bae lah. Lumayan we nah mandurasi. Sip, ayo tuh. Aya pe obrolan naon Bah? Euy asa reuwas kieu ya. Bener nah. Abah teh boga musuh kabuyutan jang. Tuh, yang tah. Si ieu jelema teh yo. Oh, guruna nu mana eta teh Bah? Anu ieu nu beungeut siga ucing. Eta nu jigara metuk eta hiji deui saha eta? Eta muridna. Oh.
Oke, abah orang ingat-ingat lah, abah. Abah. Siap lah. Mun maneh panggih yang dua anak ya jelema yo. Oh, kade pesan teh abah. Ulah nyerahkeun perguruan urang. Oh, alah tuh bah, sia mah. Ejen codet yang cerulit moal ngerakeun padepokan perguruan bah. Rek menjaga nama baik bah. Kela, tapi eta bah. Suara asa beda gitu teu kararagok bah, mendingan jiga serak-serak kumaha gitu Kubu tadi ginaan batuk abah. Aduh, Mi kata beradak kolot sebut abah teh geuningan. terus siapa? Anaslina mah kieu tuh nya. Bener. Biasa teban urang ku yang gitu. Dieng maneh ini. Melidaren. Nah, kopi sekalian. Kopi sekalian abah sigila teu mabok kopi. Siapa? Itu banyak. Adalah kopi bah. Amun tadi bere nganyuk yang pejakeun dagang deui. Oh, jadi nganyuk gitu heh. Nganyuk ka ceu bah deui nya. Oh, atuh. Kayak kecibah lah nya banyak. Gede. Kakang Pepeng lah salam gitu. Mang Pepeng, Pengdut. Pengdut. Siap. Salam gitu nya. Siapa? Waduh, kela. Iya meureun si Emet teh. Sarua bebengetan abeu. Jeung nguduna handphone si Abah hentis. Dah, letik ieu jiga cacing cau, wanian keneh. Punten kan? Kela, lain punten-punten. Kumaha maksudna ieu? Jadi maneh murid si Abah Emet teh? Rek naon gitu? Kela, si Abah Emet teh musuh bubuyatan Abah aing, entis. Urusan naon jeung uing? Eueuh, manehna si Abah entis boga dendam. Tepat dulu teh teuing, enak kamu rek kumaha ka aing? Iya urusan kudu diselesaikan ayeuna antara you dan I. Siapa nih ka aing? Keheula. Cik Ani, Cik Ida. Teu wani asa ka Cida. Kang Otong Cibah. Mun ngomong tong sok gagabah. Si Jenal budakna Cemini. Maneh ngajual ku aing dibeli. Kang Imin Cija. Saha eta? Tukang mie ayam. Alah, ngaceprak wae maneh mah. Geus gelut moal teh. Moal mundur, ulah di dieu. Tengenaheun. Tengenaheun. Pindah we. Ayo. Udah lega. Dar. Ayo. Jauh. Mas kuaing jangan kabaing sih. Gua kabalinaan sih siapa nanggalan teh. Bantes, tolong ada aja turun. Mas kuaing dibalas. Mas. Bah. Hari siap kunaon ejen. Kasurupan sih teh. Ditenggelan mah. Dengeran kusaha? Mana semen. Goblok eta semet euy. Jadi awak mah. Ya Allah, ting Gusti. Beungeut eta beungeut manen pika pejet kitu. Geus teu dituna mah ieu mah. Poho. Ayo mah kumaha ieu mah aing teu narima malu jadi cangking jadi sirah sagala ngarasa. Ya Allah. Lah, geus. Yuk, ku Abah, urang bereskeun. Urang panggihan si Emet jeung muridna yuk, ka ditu. Siksaan mah. Ngerakeun wae sia mah lah. Gitu wae eleh. Malu. Utang cerik. Ulah terik ting malu bangna mah nyerian we. Ari syueur ka mana? Di teh mana lagi lah nya.
Tah geuningan si kehe. Ari maneh di titah teh mana heula Capek ngeula. bah, aduh, hampura cai bahna tutup. Ngan biar apa teh bah? Murid nasi Abantis. Heuh, kunaon sintis? Kieu heula jeung dewek di jalan. Menang maneh. Atuh meunang bah. Heuh, kudu kitu teu ku aing moal di aku maneh eleh. Jadi kumaha tuh ka warung nu mananya bah nya buka we. Heuh, aing hang ngopi di maneh. Kalah orang pikiran heula. Asa cedar sih aya keneh. Naon maneh teh? Hah? Ambo anak buah orang. Aya naon ya? Hah? Cari kata ku eta cenah. Sia. Sia anu gelut jeung maneh. Nya, Bang. Jadi kayakna ini kumaha? Ributkeun deui besok lah yang apa? Maneh. Sok, lenangan sok. bah. Kan abah wayahna sanghareupan eta. Oh, sok. Sok maneh. Lawan mewek. Mewek wae sih teh sok. Penasaran keneh, maneh penasaran sok. Dia sampurah heuh baheula aing bebejan maneh ti kotok. Udah nanaonan sih ayeuna teh urang salila-lila mumusuhan. Geus we ayeuna mah anu geus manggeus. Ari Kang Toh maneh wauh keneh henteu? Pan pindah ayeuna mah. Pindah Pindah ka Kawalu. ka Walu. Kana naon ayeuna Kang Tis eta Kang Toh? Teuing ngabordel beureun sigana mah. Baheula mah geungan kana layangan urang teu leutik mah heuh. Bener. Setara enak layangan. Setaranya Setara musim hujan kamu. Si Agus akhirnya kumaha ayeuna? Bisa habis ke Palestina. Ke Palestina emang jihad si Agus ke Palestina. Ting dagang tahu sigana. Dagang kupat tahu jauh-jauh ke Palestina. Pada nucan aya we meureun. Oh daun-daun ge rame Ayo atuh. asuran mah di imah tuh yuk lah. Ayo. Bari ngopi, bari Ayo, atuh. udah began lah. Kopi heula ayeuna mah lah. Asal lain dulu mah. Kemana?